Ipang deui sareng abdi Zira di Komnet News. Dina ieu waktos simkuring bade nyampaikeun sakilas info perkawis kajadian anu ngagemparkeun warga Kota Cimahi, khususna warga Cisepan. Pikeun leuwih jelasna, urang tos kasambung sareng Syifa di tempat kejadian perkara. Iya, di dieu simkuring nuju aya di lokasi kejadian di mana tepatnya di Cisepan RT hiji RW 7. Tempat kejadian gas meledak. Untuk lebih lanjutna simkuring bade tumaros ka salah sahiji warga di RT hiji RW 7. Mohon Ibu sareng Ibu saha? Nia Kurniati. Ibu Nia Kurniati. Ibu tiasa dijelaskeun kronologisna kumaha tiasa kejadian gas meledak. Kajantanana teh tabu 3:30 pada asar neng pas tos beres adan. Ibu teh nya aya murangkalina ditu nu alit hiji. Aya nu ageng ngiring ka ditu amang. Pas teu kantos lami naros ibu teh neng mama udah pulang belum saurna teh nya wih anjeunna teh aya nu ngagaleh baso nya ku ibu teh dicetrekeun si panci baso teh beuring ngantosan ge calik di dinya dina tangga daya tangga pali ditu pas kitu teh teu kungsi 5 menit acan murang kali lebat teras ibu teh ngadangu ledakan dahsyat kitu sampekeun ka sakaligus lah eundeur kitu sa lelembur di teh panginten gitunya ngadilaoskeun ke ibu ge sampikeun ka ibu teh kaget ibu teh ngareret heula aya naon pas itu teh teu sadar ibu teh ngareret di ka palidikan palidi teh aya nu ngabor sumur dikirain teh mesin ieu nu murag ibu teh pas ngareret di astagfirullahaladzim bumi siburani cek abdi teh ngabeledug nya abdi teh miradan murang kali murang kali araya nya abdi teh dijeritan da nu emot teh nikeun name lebat kitu murang kali siburani nu ayeuna cedera di rumah sakit kitu neng ibu teh. Atau kejadian apakah aya korban jiwa atau luka-luka kumaha Bu? Henteu teh korban jiwa cuma luka bakar nu burani 100%, urang kalina 62%. Seep kitu pan posisina si ibu saur carogena kamari kan alhamdulillah henteu koma sadar teras ti mimiti kajantenan ge naros si carogena teh kumaha kajantenan teh murang kalina teh bade tuang lapar si ibu posisi tos na depan masih kena teh diacuk deui mata alhamdulillah saep sadayana gitu diacukan ge kuno ngabantos gitu nya mata ieu nama kaget nama ibu murang kali sampai pisan kitu ti buruan ibu mohon nih ngarewas nama eta ai kumaha murang kalina tenan naon 60% nya kitu ai murang kalina mah saraina panangana sampai anak senak kitu nya alhamdulillah emut teu koma gitu sadar anu ditaros di waler gitu alhamdulillah gitu. Perkawis di perawatna eta di mana Bu? Nu pertama nama ka Dustira ngan dipasieun rujukan ka Rumah Sakit Hasan Sadikin. Perkawis pembayaran ditanggung nyalira saurna teh kamari mah nya da carogena teh di Jakarta sareng nu ageng kamari teh dilebet ka Rumah Sakit Dustira teh ku Kapolres lah saurna teh CF 1 juta teras ku Pak RW 350 makanya ditangani segera terus lami tidinya dirujuk ka ditu mata carogena wis 10:30 di Jakarta ka dieu teh terus aya di Rumah Sakit Sadikin istrina teh samurang kalina gitu neng. Ini di rumah sakitna entos lumayan luka bakarna tos lumayan rada sakinten entos da abi kontak we sareng carogena aya gitu tos sakinten malahan mah tadi mah katinggal calik ngan murang kalina masih keneh nya ngagoler lah panginten ruas gitu. Ibu perkawis iya kejadian ibu kumaha rasa anak gitu nya kaget sareng ieu teh gemeter we sampean teh jadi percaya gitu ibu teh ya Allah sampaikan ka kajantenan kieu di lembur gitu dan mudah-mudahan ini pertama serang terakhir ulah kajantenan deui gitu da ibu nih ngabledugna dahsyatna jadi si cuhunan teh kaluhur
Jadi Genteng teh kalau si suhunan kalu kan posisi di bawah tanah gitu gas teh. Jadi ente ngarebet kana sanesnya ka bentur kana bangunan atas juga nama gitu. Ibu saat ninggal ke kejadian ieu, Ibu langsung kumaha? Ibu langsung lapor atau alternatif kumaha? Nya langsung seunu dongkap. Jadi bangsa pengurus-pengurus juga udah ada di tempat segera gitu. Dan telami pas kejantenan lah langsung tertangani si korban juga mohon langsung diangkat gitu dari reruntuhan. Alhamdulillah neng gitu gerak cepat gitu. Kompak di sarang sadayana pengurus-pengurus masyarakat di dieu gitu. Rencana Ibu mi bade di Renovasi. Insya Allah. Mohon. Renovasi. Kita acan aya keputusan da dinten minggon teh bade dikerja baktikeun heula ku masyarakat. Dinten Minggon ayeuna. Mohon bade beresan heula. Duka kelanjutan abdi tacan ngadangu tacan terang gitu da ingan kamari teh bantasan ti dua ti dinas sosial sareng ti Pak Wali Kota gitu. Alhamdulillah. Mohon malahan bangsa para buat nu kacanak di bumi abdi sareng bantusan-bantusan. Hatur nuhunnya tiasa ngalenggarkeun waktosna. Ka warga sadayanana mau hatur nuhun biasa ditinggal barang-barang di dia seperti dispenser, kursi, kaca, karpet masih tergeletak, masih numpuk teu acan diberesan. Kumargi saurna dinten Minggon bade aya diajakeun kerja bakti bersama ti RT hiji RW 7 ieu. Hatur nuhun sakitu nu tiasa tunsuring laporkeun Jira di studio. Ya, hatur nuhun Sipa. Di dieu oge simkuring tos kasambung ka Citra nu bade tumaros ka salaku RT di tempat kejadian. Ya, Citra. Ya, Zira. Di dia simkuring Citra atau sarang Ibu RT salaku pemimpin di daerah tempat kejadian. Sarang Ibu Ade. Oh ya. Ibu Ade, kumaha tanggapan Ibu Ade perkawis kejadian anu menimpa salah sahiji warga Ibu? Mohon kahayang tong aya kajentenan deui atau ceritanya pertama dan terakhir. Ya. Salajengna kumaha harapan Ibu kanggo saterasna supados kejadian ieu henteu kaulang deui? Lebih hati-hati lah aya nama gitu nih bade masangkeun gas teh kedah anu kana tiasa gitu. Salajengna Ibu naon amanat anu bade disampaikan ka penonton tina kejadian ieu? Mohon ka sadayana anu ningal uninga sing hati-hati lebih hati-hati tong dianggap sepele gas teh LPG kedah anu tiasa pun teu tiasa masangkeun kedah anu terus tiasa demi keselamatan sadayana. Nya atas wae atunya nuhun kanggo waktuna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kejadian kembali ke studio Zira. Ya, muhun Citra sareng Syifa hatur nuhun jeung wilujeng bertugas deui. Sakitu wae sakilas info ti Komnet News. Hatur nuhun sagala parhatosanana wilujeng tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.